Cakra ulah hilang nya upami nonton dina Sapruk channel tayu asli mah dia channel dori tikunya di subscribe komatnya dia mah asli mohon dori ketika lagi siaran langsung di video shooting nah malawi sampai ada gratis ieunya oke ulah kabobrol teh ieu asli mah biasa nonton langsung ya ingat radio ingat Cakra ingat dori oke ingat Sapruk channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian seperti kieu mah bro. Eta mangkluk teh ningali kana kaayaan mah tarungna siga anu hoream. Siga anu daek henteu-henteu bro euy. Tapi dina kabuktianana dewek cetel eleh jajahan bro euy. Dina kaayaan kitu harita ubro ningali ayatil urang jalma anu rentang-rentang datang lalempang tur bisa dipasikeun bakal ngaliwat kalebah dinya. Barang geus deukeut jadi jelas eta til urang jalma teh kayalian ti Aki Wandi jeung Jaka Sinangling katut Sukron. Sanggeusna tepi ka eta patempatan harita Sukron kagetan ningali Bah Gudir si jago besot anu keur dieu ka jemprak dina luhur taneuh sedengkeun ubro ngajan tenangtung. Sanggeusna deukeut harita Sukron rutret ka Bah Gudir jeung ubro. Saterusna nyarita ditujukeun ka ubro. Kenaon aya di dieu ya teh bro? Oh eta si Abah. Buat kalaka dieu ka jemprak kawas kitu geuningan. Kumaha aya naon ieu teh bro? Ubro samemeh ngajawab harita nyelang ngaret heula ka Jaka Sinangling jeung Aki Wandi. Geus kitu terus nyarita. Dewek jeung si Abah tadi ribut patelak. Tarung ijen jajaten jeung jagongora anu duka ting saha ngaran anu sabernama Kron. Anu jelas dewek jeung si Abah euy. Eleh jajaten ku eta si Gejul. Oh disebut si Gejul ku dewek teh kalakah ditarima euy. Disebut ku dewek itu teh Kron euy. Allah iya Jaka Sinangling jeung si Aki Wandi. Aduh. Geunyeun bisa kabawa ka dieu Kron. Benar bro, ya Jaka Sinangling teh rek kobaran juragan ojing dudungan urang bro. Kayak ari Abah kunaon Abah sumangir siga nu keur nahan ka nyeri kitu bah. Sukron harita tumanya ka Bah Gudir si jago besot. Anu ditanya harita terus ngajawab. Ya puluk dewek jeung panas Kron euy. Kekuatan ilmu besot dewek henteu bisa digunakeun Kron. Dewek sorangan kakarek ayeuna ngalaman kejadian anu kawas kieu mah Kron. Aduh. Ya punuk dewek masih keneh nyeri jeung panas. Aduh. Dewek ge bingung kudu kumaha ngubaranana ieu teh. Sukron ngareret ka Jaka Sinangling nu direret terus nyarita ditujukeun ka ubro. Jadi maneh duaan teh areh tarung ieu teh. Ari jeung maneh mah aing geus kungsi panggis bro. Ngan ieu si Abah teh karek panggis ayeuna jeung aing mah. Ieu teh saha ngaran maneh teh Bah? Lewek Bah Gudir si jago besot guruna si ubro. Jadi ilaing anu disebut Jaka Sinangling tabib sakti teh. Dewek geus ngadenge di si ubro ngeunaan ilaing Jaka Sinangling. Ya pun bisa mah ieu punuk dewek sakalian we ubaran Jaka Sinangling. Ya nyeri jeung panas ya teh Sinangling. Maneh mah ongko jago korot. Tapi epes meer anjir. Da geus bisa katebak waing mah pasina oge riributan nepikeun ka tarung teh. Maneh mah urusan bikang bro nya. Beberekan kawas cobek kieu maneh mah geus bisa dibaca ku aing mah anjir. Maneh tadi maksakeun ka hayangnya kawewe geulis terus datang anu nulungan bener teu. Bah Gudir si jago besot jeung ubro silih reret. Tubuh karageteun sabab Jaka Sinangling bisa nyahoeun kana tindakan anu geus dilakukeun ku ubro ka Nyai Ismi. Ningali Bah Gudir jeung ubro can aya nu nyarita harita Aki Wandi milu mairan caritaan.
Bagu dia jengjang ubroh tegulu ngarasa kaget. Sabab dia jaga sinang lingtih dengan syukur tabib sakti wungkul. Tapi boga kemampuan nganyahuankeun kana tindakan jeung kejadian anu lumangsung di patempatan. Jadi henteu kudu mungkir cek aki mah. Coba kumaha bener henteu carita jaga sinang lingtih jeung bro. Benar ki. Iya ilaing hebat jaga sinangling bisa nganyahuankeun tindakan lu geus lakukeun ku dewek. Memang benar dewek tadi geus mawa secara paksa si Nyai Ismi masih marah dipaksa dikawin tapi kabel datang jabong ora tenyebutkeun saha ngaranna tah jelema teh anu jelas ku dewek disebut si Gejung kalau tarima disebut si Gejung teh. Yang ngomong teh kumaha hayang anu nyebut we cenah kitu. Jadi maneh duaan teh eleh jajaten ku si Gejung kitu. Tapi aneh oge tah mangkeluk teh anjir. Mun nyebutkeun ngaranna sagarupa geuningan. Tapi sabaraha teh lain urusan aing eta mah anjir. Anu penting aing ayeuna rek terus kagogoblogna si juragan Ojig ya. Bah Gudir si jago besot harita terus cerita deui ditujukeun ka Jaka Sinangling. Wangge alal iraing ngontong waka ini Jaka Sinangling. Iya buluk dewek anu diketing ku si Gejung masih kena nyeri jeung panas euy. Jadi mun bener iraing tabib sakti cikan euy ubaran ikan nyeri dewek Sinangling. Mun bener dewek bisa cager, dewek bakal percaya mun eling teh tabib sakti gitu. Jadi maneh teh hayang nguji ka aing beuneu nya. Teu naon ku aing ayeuna bakal dibuktikeun kumaha kahebatan Jaka Sinangling tabib sakti. Saukur kanji anu kitu patut mah sakali ngusap loke ku dampalengan aing langsung cager bah. Aduh beuki nyeri jeung panas punuk dewek Jaka Sinangling. Mun bener kitu cikal atuh sok gancak ubaran dewek Jaka Sinangling. Apan biasana percaya teh ku bukti Jaka Sinangling. Sukron nutup ka Jaka Sinangling bari terus nyarita. Nya sok atuh ubaran heula ieu Bah Gudir teh Jaka Sinangling. Ngada akang jeung Bah Gudir kitu di ubro teh sarua pada jagona juragan Ojig. Jadi benang disebutkeun lain anu sejen ieu teh. Ubro milu nyambungan karena caritana Sukron. Nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Bener Jaka Sinangling. Jika sok ubaran heula aya guru akang teh Bah Gudir. Karunya teh jubaran mah. Da kala kabeh tambah nyeri jeung panas geuningan. Luka tinggal gulakeun kakuatanana hangot ka si Gejul teh. Jaka Sinangling nyelang ngaret kaki Wandi bari terus nyarita. Kumaha cek maneh ki ubaran entong ya si Bah Gudir teh ki. Oh da ari keur aing mah apan maneh teh aki aing bener ki. Jadi wajar mun aing nanya heula ka maneh ki. Mun cek maneh ontong di ubaran nya mah di ubaran ku aing oge ki. Nyasa we ubaran ya. Memang saguduna ayeuna Kujang Sinangling dibuktikeun kemampuan Jaka Sinangling si tabib sakti. Pokona mah akinya tujuan mun ieu Bah Gudir diubaran sina legit ka nyeri najang. Heueuh meungeus lah ari kitu mah anjir ku aing rek diubaran. Maneh meungeus ngajodog heula montong nantung cicing we di dinya Bah Gudir. Puluk maneh ayeuna ku aing bakal diusap ku dampaleun aing anjir. Maneh montong kaget mun kanyeri jeung kakuatan panas. Dina puluk maneh teh bakal leungit Bah Gudir. Hasok rada tungkul. Sok. Ieu. Itu tara dianggi disirah mending ngabul kieu. Koto me wungkul sa Gudir. Puluk kapur wungkul dah ieu mah kolot teh ieu mah ya. Sok tungkul. Tungkul teh sirahna anjir. Puluk maneh libaran ku aing. Bah Gudir si jago besot nurut kana caritana Jaka Sinangling harita sirahna rada tungkul.
Geus kitu harita Jaka Sinangling ngantalkeun dampalengan katuhuna kana punduk Bah Gudir. Harita bisa karasa ku Bah Gudir si jago besot tina dampalengan katuhuna Jaka Sinangling anu ditempelkeun kana bah pundukna aya geteran anu ngandung hawa anu tiis. Geus kitu Jaka Sinangling ngusapkeun dampalengan katuhuna ka handap bari nyarita. Asana oge cager, kudu cager. Leungit nyari, leungit panasna. Iya. Bah Gudir si jago besot nepikeun ka ngahuleng lantaran kaget anu lain dikieuna. Sabab kanyeri jeung hawa panas dina pundukna dadak sakali jadi cager. Kanyataan anu meh henteu bisa dipercaya ku Bah Gudir dina waktu harita. Kunaon maneh kalah ka ngahulang kitu Bah Gudir? Hah? Kaget maneh teh Bah Dahdir. Bah Dahdir, Bah Gudir. Ngomong atuh anjir, lain kalah ka ngahulang kitu, geus cager acan. Waduh, nyaan hebat luar biasa. Dewek tuh terang kaget Jaka Sinangling. Dewek henteu percaya euy. Kaitan si lain bener-bener ngabukti Jaka Sinangling euy. Nyata teteh lain bener-bener tabib sakti. Ieu jeung palasina punduk dewek bisa langsung leungit Sinangling euy. Walah, nuhun Jaka Sinangling, dewek bener-bener percaya ieu mah ilaing teh Jaka Sinangling si tabib sakti euy. Ieu nyeri jeung palasina punduk dewek teh sirna euy. Sukron jeung Ubro silih teuteub. Malah keur Ubro mah jadi timbul rasa hormat ka Jaka Sinangling. Sabab henteu make kudu heseun ngubaran Bah Gudir si jago besot anu jadi guruna. Ubro neuteup ka Jaka Sinangling baritus nyarita. Hebat. Jaka Sinangling hebat. Akang begitu mah percaya ieu mah. Kemampuan Jaka Sinangling benar-benar luar biasa. Ningali kemampuan seperti kieu, akang boga keyakinan Juragan Ojig bakal cager Jaka Sinangling. Nah, kudu cager atuh anjir. Kenyana naon aing jauh-jauh mantau ka dieu, ari sakena aing henteu boga gubaran si Juragan Ojig nepikeun ka cager mah anjir. Tah ayeuna mah aing rek terus mantok di we ngubaran si Juragan Ojig teh. Lain kitu Sukron. Nya bener Jaka Sinangling. Urang terus ka imahna Juragan Ojig we ayeuna mah. Ka Bah Gudir jeung Ubro kitu we nya. Ukron rek terus ini ngubaran Juragan Ojig teh karunya geus nungguan pasina oge. Bah Gudir si jago besot anu harita nyarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Nya sok atuh ari teu we Jaka Sinangling. Engke dewek jeung si Ubro nyusul euy mun nepikeun ka bener Juragan Ojig cager teh bisa dipastikeun warga Pangesi lembur bakal genyeung Jaka Sinangling. Sabab geus sababaraha urang jalma anu bisa jeung tabib anu datang ubaran can aya nu mampu ubaran Juragan Ojig Sinangling euy. Memang cageuna kudu ku aing si Juragan Ojig mah. Hayo ki Sukron, urang mah tong enak euy. Geus kitu mah dijajatkeun ku paleuteup Bah Gudir si jago besot jeung Ubro. Harita Jaka Sinangling jeung Aki Wandi katut Sukron. Terus arinit rek ngajugjug ka imahna Juragan Ojig. Waktu datang ke tempat anu dituju, harita kedatangan Jaka Sinangling jeung Aki Wandi katut Sukron. Dibagiakeun ku awewe ngora anu mibanda rupa geulis. Eta awewe ngora teh tayalian ti pamajikanna Juragan Ojig nelah Nen Empit. Nilikana umur mah memang jauh bedana antara Nen Empit jeung Juragan Ojig teh. Kitu teh mah henteu matak aneh sabab Juragan Ojig meh sataun sakali ganti pamajikan. Rata-rata anu dipihukum jadi pamajikan teh anu marasi keneh wanoja. Mun kabeneran di antara bae aya kakandungan ku Juragan Ojig mun geus ngajulus sok terus diserahkeun. Terus kawin deui ka wanoja sejen nu dipikahayangna. Nen Empit tugu memang can boga anak. Teu matak aneh mun pangawakalna masih keneh paleungkeur teh.
dari dina kursi nu aya ditepas harita nen empit kabagikeun paneutupna kanu kanu anyar datang betus nyarita. Syukur Kang Sukron geus datang Kang. Kang Ojing terus-terusan nanyakeun ka Abi. Nana anja ka Sinangling tabib sakti teh ya. Ke anu mana nu disebut ka Sinangling tabib sakti teh Kang Sukron? Sukron harita terus kawanohkeun ka Sinangling jeung Aki Wandi. Nu mana Kang? Jadi ieu nen jaka Sinangling tabib sakti teh. Ari ieu mah Aki Wandi. Nyata Akina jaka Sinangling gitu nen. Akang memang gagancangan ieu teh hayang geura tepi ka dieu nen margi hawatos ka juragan anu pasina oge nuju ngantosan. Kitu tah nen empit. Len empit nutup antep ka jaka Sinangling bari ngageurentes dina jero hatena. Masih kena rumah aja. Tapi kasep geningan ieu jaka Sinangling teh. Siga namun geus manjing dewasa jadi jajaka moal bawa aing bakal katarik. Bakal katarik ati ka pentang rasa ku jajaka Sinangling. Hanya Kang masih kena rumah aja. Jaka Sinangling nutup seketak nen empit baitus cerita. Kunaon maneh betalakah jadi mikirkeun aing geuningan ce. Maneh engko ngabayangkeun anu lain-lain ce euy. Oh da aing ge nyaho maneh madek dikawin ku si Juragan Ojing teh lantaran beunghar. Bener teu? Kakarek 4 bulan apanya maneh dikawin ku si Juragan Ojing teh nya? Oh da salaki maneh mah ganti pamajikan teh satahun sakali anjir. Mata loba dosa salaki maneh mah anjir. Nen empit puguh kaget anu lain dikieu nah sabab jaka Sinangling bisa nganyahoankeun ngeunaan kaayaan dirina anu kakarek 4 bulan jadi pamajikanna Juragan Ojing. Harita Aki Wandi milu mairan caritaan ditujukeun ka nen empit. Hapuan cenah. Semua jaka Sinangling itu Aki mah memang kieu kaayana gitu. Sikap sareng caitanana langsung jeprak tara aya anu dikilungan. Wegi ulah janten rengat panggali nen. Semua da tujuan anu utamina mah seja nyuk wadanan kana pamaksa dan tuang raka. Anu palai damang dilalongan ku ieu incu Aki jaka Sinangling. Kitu tah nen. Nya teh naon atuh Ki? Abdi ngarti Kang Sukron ge memang tos di pasian gambaran ngeunaan kaayaan jaka Sinangling. Pun lanceuk tos teu sabar palai enggal damang pulih di seperti bihara-bihari Ki. Kitu teh mah da sajalmina anu ngarasa betah nyalangan kasakit jeung kanyerinya Ki. Subuhan kandenan le atuh teh. Dasar daya ladami oge memang palai sehat gitu. Baca jami lalu hoyong tedamang. Sumbali seleng eta upaya mah memang tersakedana dilakukan gitu nih. Ya bola ari ikhtiar mah biasa kurupi-rupi cara nih. Aduh ayeuna ieu incu Aki jaka Sinangling ayeuna tos dongkap ka dieu. Ya mudah-mudahan we atuh tuang raka teh suwun carogenen tiasa ingat damang deui gitu. Jaka Sinangling nutup antep ka nen empit bari terus nyarita. Jadi ari cek aing mah kieu ceuk. Aing mah rek terus terang we ngomong moal aya nu disumputkeun ku aing mah. Bener teu? Nah, kumaha kitu maksud jaka Sinangling teh? Salaki maneh Juragan Ojing mah loba teuing nganyerikeun hate jelema ceuk. Loba teuing nyieun dosa anjir. Aing mah satarabasna we moal disumbut-sumbut. Nu matak loba anu ngadoakeun
teu kacelaki maneh mah udahlah kulampana pika sebelun lobangan jadikeun hati batur lantaran tindakan celaki maneh anu tarang hargaan perasaan jelema nu sejen lumatak mun ku aing ke diubaran terus cager tapi kalakuanana teu robah-robah bakal berak gering deui lumatak geus meujeunna mun salaki maneh teh ngeureunan tindakan anu ngan saukur mentingkeun diri sorangan lamun seuk engke ngalabrak naon diomongkeun ku aing beuki ripuh teh geuring lagi anjir bisa-bisa tuul pindah kana bujur nen empit mah hulang bari ngagerentes di jero hatena setiap anu dicaritakeun ku Jaka Sinangling memang benar puguh warga di lemur teh memang geus pada nyalaheun kumaha talajak Kang Ojing salaki aing kemampuan Jaka Sinangling memang hebat bisa nganyawankeun kana talajak Kang Ojing salaki ieu saira ieu naon anu caritakeun ku Jaka Sinangling memang teh bisa dibantah ningali nen empit kalah ka ngahuleung harita Jaka Sinangling terus nyarita deui ayeuna mah maneh tong minang ngahuleung mending jajabkeun ayeuna mah aing ka kamarna salaki maneh syukron mah geus we ngadaguan di dieu entong mah kajeng dulu asup ka jero kamar sagarupanya nya ari akang mah kumaha Jaka Sinangling we nyarek nungguan we di dieu kitu we nya alah jadi anu asup ka kamar mah maneh terus si Aki jeung aing cukuplah tuan oge engke mun juragan Ojing geus cager ulah ngayung ditepas sabab ieu si Sukron rek aya anu diceritakeun ka salaki maneh hayu jajapun aing nama ya ka kamar salaki maneh nya hayu atuh Sinangling hayu nen empit geus kitu mah cengkat langtung terus ninggalkeun tempat dituturkeun ku Jaka Sinangling jeung Aki Wandi sidengkeun Sukron mah harita nungguan ditepas barang sup ka jero kamar katingali harita juragan Ojing ngagoler nemrak dina luhur ranjangna dina kayaan peureum siga nu keur sare beungeutna geus kanyos bangun anu getihan nen empit harita diuk di sisi ranjang saterusna nen empit ngaharewos kana cerita juragan Ojing Jaka Sinangling tabib sakti terus sumping Kang ieu nu bade ngalandongan teh terus di dieu Kang Jaka Sinangling bade ngalandongan teh ya Kang juragan Ojing beunka lalaunan terus ngaret ka Jaka Sinangling jeung Aki Wandi anu narangtung deket ranjang juragan Ojing terus ngomong lalaunan soalna geus semu anu peura bangun anu eueuh tanagaan Jali Aki tapi sakti lolek ngubaran gula tegi juragan Ojing netep ka Aki Wandi panyangka maeh nama tabib sakti anu rek ngubaran maehna teh Aki Wandi padahal mah Sukron geus kungsi dicaritakeun ka juragan Ojing ge ngeunaan Jaka Sinangling teh budak lalaki rumaja kasep lah tejauh tiduradori tapi dah pokok zaman nu keur gering geus pohoeun deui sigana makanan caritana Sukron atuh harita Aki Wandi gancang nyarita